Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Nami abdi Kisha Perisa dari 10 MIPA 5. Abdi bade ngajelaskeun antisipasi virus corona. Nu hiji, rajin ngumbah leres anu dipraktikkeun jeung tenaga medis. Carana 왜들 그리 다운돼 있어 뭐가 문제야 say something 분위기가 겁나 싸해 요새 이런 게 유행인가 왜들 그리 재미없어 그건 나도 마찬가지 Tell me what I got to do 급한 대로 블루투스 켜 아무 노래나 일단 틀어 아무거나 신나는 걸로 아무렇게나 춤춰 아무렇지 않아 보이게 아무 생각하기 싫어 Kedua, bersin atau batuk make etika. Contohnya, make siku. Katilu, upami mungkin tonggona sato atau bersihkan peliharaan. Kaopatna, nutrisi tubuh kedah saimbang. Kalau bisa, jeung vitamin dan rajin olahraga. Kalima, nurut pamarentah, ulah diberi liburan jeung pamarintah malah lempeng ka mall, nonton di bioskop, pulang kampung. Saharusna mah cicing wae di bumi nunggu eta corona beres. Kagenep, lamun kapaksa tinggalkeun bumi saenggeus mulih mah ngumbah lengan atawa mah kalau bisa mandi. Katujuh, kalau bisa mah jaga jarak 1 meter jeung jalma lain kalau bisa. Kalapan, upami ngalaman gejala corona biasa angkat ke rumah sakit terdekat atawa telepon nomor darurat corona. Eta sadayana antisipasi corona dari abdi. Lamun aya kata atau perilaku yang salah atau berisiknya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.